kami kembali ngahaturkan Nesindo News. Dinten ieu abdi bade nganterkeun hiji kajadian anu ngaguncang jiwa sareng raga. Hiji kajadian ngeunaan kakuatan alam anu luar biasa. Bayangkan, anjeun keur ngaraosan sonton anu tenang di Rancaikek. Tiba-tiba, suasana robah secara drastis. Langit dadakan poek, angin ngagelebuk kencang, sareng suara gemuruh anu ngagelebuk ngadeg-degkeun jantung. Abdi Vanessa Marpaung anu bade mandu anjeun dina kajadian mencekam ieu. Siapkan diri pikeun pengalaman anu bakal ngaganjengkeun rasa. Ngan di dieu di payunan anjeun. Dina tanggal 21 Februari 2024, hiji tornado ngahaja di desa Nanjung Mekar, Kacamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, nyababkeun karusakan anu kacida parahna. Numutkeun laporan, tornado ieu lumangsung salila kira-kira 15 menit, menghasilkan suara gemuruh anu mirip jeung suara kapal terbang. Material saperti seng, balok kai, jeung sajabanna hiber di udara, numpa imah-imah jeung jalanan di sabudeureunana. Sanajan teu aya korban jiwa dina kajadian ieu, aya 2 urang ngalaman luka hampang alatan kena reruntuhan. Ahli ti BRIN atawa Badan Riset jeung Inovasi Nasional nyebutkeun yen kajadian saperti ieu jarang kajadian di wewengkon eta. Numutkeun panalungtit, kajadian ieu nunjukkeun yen parobahan iklim bisa jadi mibanda pengaruh kana ningkatna frekuensi jeung intensitas cuaca ekstrim di Indonesia. Saksi mata saperti Saepullah jeung Yati ngagambarkeun kajadian ieu minangka hal anu kacida anjing sadikeun. Saepullah anu harita keur nyepetan tembok imahna, kudu nyekel tihang tembok pikeun ngalawan angin kencang. Sedengkeun Yati ningali material hiber di udara basa keur mandi. Kajadian ieu nyorotkeun pentingna waspada jeung kasiapan dina nyanghareupan bencana alam anu beuki sering kajadian. Warga anu kakenaan musibah ayeuna keur babarengan ngalereskeun karuksakan. Sedengkeun pihak anu berwenang terus ngawas situasi pikeun nyegah akibat anu leuwih jauh. Hadirin sadayana, eta tadi warta ngeunaan musibah tornado anu parantos ngaguncangkan wilayah urang. Hiji musibah anu ngingetan urang kana kakuatan alam sareng pentingna kesiapsiagaan. Mugi orang sadayana tiasa narima pengajaran tina kajadian ieu sareng tetep waspada pikeun karepna. Sim Abdi Vanessa Marpaung sareng sakeluarga tim ngucapkeun hatur nuhun kana perhatian hadirin sadayana. Dugi ka patepang deui dina kasempatan salajengna.